Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Kocapkeun di buruan imah butut ngajanteng hiji budak paroman alum kamelangna nyampai dina lamunan eta budak teh ngaranna Warji teuing geus sabaraha lila manehna teu peuting anu jempling bulan nu dianti tetembong diwiati bet nambah hieumna ati. Halimun mimiti turun moekan harapanana basa ti langit aya nu ngeclak murag mangrupa cai hujan. Kojengkang Warji asup ka imahna pok ngomong kanu jadi indungna. Mak. Nah ari kuring jelema ka kuring teh. Naon? Tembal indungna. Nu bandar atuh ngomong teh Warji. Heeh. Nah ari ka kuring. Aku naon? Nah ari ka kuring jelema teh tara aya nu nyebut Ujang Warji. Tisa inget kolot budak nyarebutna teh bet si Warji wae. Ih. Atukeun bae nu nyebut kitu-kitu bae mah. Da moal matak bohak iya. Jawab indungna. Geraheun mak. Geraheun kumaha? Geuning batur masuk ngambek kali disebut si teh. Komo Asep onon mata. Kena-kena putra lurah. Nah kumaha kitu? Kuring kamari kasalahan nyebut si onon. Ujug-ujug gamplang bae nampilingan ka kuring. Jol deui baturna onon. Si Begu jeung si Utun anak Abu Ijem tukang warung teh ujug-ujug peletak bae narekean geura ieu tapakna ge aya keneh barenjul kawas tapak diseureud engang omong si Warji beri nembongkeun sirah ka indungna. Mak nah ari ka kuring mana loba-loba teh nu ngahina lamun kuring ngadeuketan barudak nu keur arulin taya saurang-urang acan nu teu ngopenan. Aya nu ngawuran ku taneuh ngebul, nu maledog, nu ngadupak, geus puguh anu nyarekan mah. Nu nyebut budak kuleuh teh, budak bau teh. Mitra kaum dangu. Ngadenge anakna ngomong kitu ambu Warji gahulang bae telemek teu nyarek. Kawas anu aya pikiran atawa kawas nu neangan piomongeun.
Mitra kaum dangu. Pasir ipis ngadingding wetaneun walungan nu caina ngagulidag sia ngaguruh awor jeung sora angin. Ditema ku sora manuk, dialokan ku sora londok. Ari langit lenglang taya aling-aling, mega bodas sirna teuing ka mana. Di pasir ipis aya jalan satapak arura arile nanjak mudun, dipapaesan ku rambu jalan anu ngaroyom. Kayaning kaso manjah jeung daun tepus jeung tutuhan lainna anu ngarambat ka jalan. Dina kaayaan kitu pok si Warji nanya deui ka indungna, "Mak, nah ari kuring teu meunang gelut? Geuning barudak sajen mah ari aya kakeheul ka baturna teh sok ger bae garalut, Mak. Nepi ka aya salah saurang anu eleh. Budak nu meunang gelutna pohara senangeunana. Ku babaturanana tarapati diheureuyan teuing. Kumaha ari ka kuring? Be, ka kuring mah sumawona budak saluhureun sahandapun oge kacidang ngahinana, Mak. Kacidang nguntupna. Da nyarahoeun yen kuring teh tara ngalawan. Ih, anak king. Jelema mah taya bayana nu sabar. Ah, mending geuning karasan aku kuring mah sabar teuing teh pohara di nyanyarina jeung dicacampah ku batur. Sirikna teu nincak hulu bae batur teh. Keun bae. Dangke oge mau burung menang wawales. Nu matak kamari ge kuring pada nyarekan teh eueuh saurang-urang acan nu manglawankeun, Mak. Sumawona nu mangmaleskeun. Engke deui mah mun aya nu harak ku kuring rek dilawan bae. Sakeda pola nya Mak. Is ulah. Keun bae ulah kapalangnya sabar. Indungna bari cuma limba. Leuwih hade misah bae ulina ulah campur jeung barudak anu hararak. Nya nya eta anggur sirek misah bae ulina moal ngadeukeutan batur, ceuk si Warji bari tuluy keluar ti imahna sarta mawa gegerelengan kaleng beunang nyieun manehna pribadi. Mitra kaum dangu satia dongeng Mang Anggang nu dipikadeus ku Mang Anggang salawasna urang teraskeun. Ari Suwarji teh budak yatim umurna kira 12 tahunan. Ditinggalkeunana maot ku bapana keur leutik keneh. Kira-kira umur 2 tahun. Tisa maotna Bapa Warji, Ambu Warji kadua anakna pohara nandangan sangsarana. Danya oge aya bandana ditinggal Pa Warji saeutik-eutikeun. Awahing ku ditungtut dijualan, dipake kaperluan sapopoe nya lila-lila mah beak. Ngan kari imahna wungkul anu numpang di pakarangan batur. Kitu oge nyabutut nyaleutik. Ceuk babasan teh mah ngan ukur sagede gondok. Sugan di sadesa babakan simpang mah ngan Ambu Warji sorangan nupang miskin-miskina teh. Sanggeus Ambu Warji teu bogaeun deui barang jual-jualeun, manehna kapaksa usaha sorangan. Buburuh tandur, ngarambet, derep atawa buburuh nutu jeung kula-kuli nu enteng ngarah buruhan saduit sapeser. Ayeuna Ambu Warji geus sababaraha poe teu balang siar sabab katarajang gering
Panyakitna batuk jeung eungap. Nya tepati parna teh mah, tapi matak buntu kana laku. Sanajan Ambu Warji kata Rajang Gering, tapi lamun manehna nenjo anakna datang ti pangulinan, sok ngadak-ngadak jag-jag jeung pasemona cenghar. Sabab ngan anakna wungkul nu jadi panglipur kana kalaraanana jeung kana kamasakatanana. Waktu manehna ngadenge caritaan anakna yen pada nganyeri ku babaturanana teh, pasemona ngadak-ngadak alum nalangsa taya bandingna. Kutan batin cerik ceroti kieu karasana ari nu malara teh. Geus puguh-puguh kolot-kolot ka aing teh nu malire. Ka anak aing cara aya nu mirosea. Dalah barudakna oge sakitu nganyerina. Dadah teuing anak aing. Cacakan mun bapana aya keneh di kieuna jeung lamun aing aya kaboga. Anak aing teh meureun moal dihina-hina teuing ku barudak sasama. Ari ayeuna pantes pisan rek pada ngahina oge. Da sakitu syariatna. Papakean anak kuleuheuh jeung tatambalan celanana mah komo geus rawing teu beunang di kaputan. Gusti. Tapi kajeun teuing ari ku dihina-hina tina hal papakean jeung tina kamalaratan mah. Da puguh geus sakitu buktina. Sakieu sifatna geuning ceuk ieu oge. Kamalaratan mah moal beunang disumput-sumput. Tecara kabeungharan ngan eta bae atuh da anak aing ulah pada nang teuinganan, ulah kena-kena ka budak yatim jeung malarat. Ya Allah ya Gusti, tapi nya adalah dikumaha da geus kieu milik diri aing, kudu nyorang sedih prihatin, mau bisa sumingkir deui ngan mugi-mugi bae anak aing sing menang rahmat pangeran bisa hirup parok jeung batur, kilang bara bisa jadi jalma utama mah. Mai pimanaeun atuh ulah nyorang-nyorang sangsara pakokolot kawas aing. Mitra kaum dangu, sanggeus ngomong kitu dina hatena, Ambu Warji tuluy indit ka dapur, rek mirun seuneu, rek ngahaneutkeun sangu poe keur nyadiaan anakna. rasa tewale batin cerik ceroti kasaha nitipkeun rasa sumalak pangesihat teh sangkan to sumoeang do diri hungkul tuh Mitra kaum dangu, wanci tunggang gunung di pilemburan kaayaan teh matak betah tur matak waas. Langit lenglang taya aling-aling bersih taya mega anu ngahalangan. Manuk recet di sarada patembalan jeung balabaturna nambahan endah tumanina. Dang daunan tinggarupai aroyag katabak ku angin anu ngahiliwir. Kawas nu silih gupayan. Dina kaayaan kitu waktu Ambu Warji keur ngakeul, jol anakna datang ti pangulinan, bariah haruha hareho. Ambekanana ngahegak sukuna bobolokot kuletak bari ngomong hari wes. Ya Allah ma Asep Onon putra juragan lurah teh cilaka ma. Cilaka kunaon ieu? Cek indungna semu kaget. 3 brus kana sumur burung di kebon awi. Kukuring gancang dihanjatkeun make taraje, tuluy digandong dibawa ka bumi juragan lurah. Nah kunaon sebabna nu matak 3 brus kana sumur? Duka teh kumaha lantaran anak mah.
Da waktu kuring rek regang awi keur babadilan, kuring ngadenge nu haragungan. Panyana kuring nu nyingsieunan, tapi barang disidikeun mana horeng Asep Onon ngaringkuk dina lombang urut sumur deket dapuran awi. Aku mages gitu. Kawas nama manehna teh tadi susumput anjing batur nama rek nyumput karena dapuran awi tuluy tiga berus. Mitra kaum dangu, Ambu Warji pohara bunga heunana dumeh anak nages katembong boga watak bersih hate daek tutulung kanu menang cilaka. Padahal si Warji teh sirahna oge barenjut keneh urut pada narekean jeung ditampilingan ku Onon. Tah piluangan ari ulin kudu hati-hati, ulah kena resep mun lawora deket pisan cilakana, ngomong Ambu Warji kalayan Daria. Lah ku lapar beuteng teh, lapar mak geus diakeul eta sangu teh mak. Puguh bae pek geura mandi heula ka ditu sing bersih ambeh ponyok, tembal indungna. Mitra kaum dangu, waktu si Warji balik ti cai tas mandi nyampak tua kampung keur cacarita jeung indungna. Manehna kageteun pisan, kawantu saumurna oge ka imahna mah tara aya nu lumanto. Ceuk dina pikirna, nah aya naon eta tua kampung teh bet sisinarieun lunta-lanto ka imah aing kitu. Oh iya anak embu teh. Tua kampung bari nunjuk ka si Warji. Sumohon, jawab Ambu Warji. Oh jalo, dewek teh dipiwarang ku juragan lurah. Mikeun ieu baju jeung calana lungsuran Asep Onon ya. Lumayan bae oi, omong tua kampung. Mireungeuh kitu sajongjongan mah si Warji teu ngajawab. Netep bae ka indungna. Kawas-kawas menta dipangjawabkeun. Nah si sinarian teuing juragan lurah teh make maparin papakean lungsuran, cek Ambu Warji ka tua kampung. Meureun panarima bae. Peda Asep Onon geus ditulungan ku ieu anak embok. Da cacakan mun teu katulungan mah betiwas meureun Asep Onon moal aya di kieuna. Emang kuring manulungan soteh sanes pisan aya pangarah wantun disumpahna tengarak marap kana pamulang tarima mang. Wedas lucu oi, budak-budak geus boga pikiran nu sakitu hadena. Syukur jalu bener pisan eta pikiran maneh teh. Tapi sakuru jalma anu menang pitulung teh saha bae eta perlu mulang tarima atawa nganuhunkeun. Tah ieu oge pamulang tarima ti Asep Onon ye. Kusi laing perlu ditampa sabab jadi kewajiban Asep Onon. Nyanuhun ari kitu mah, jawab si Warji kalayan Daria. Top batu tah guna rawatan dewek rek balik geus buri, cek tua kampung bari tuluy indit.
Mitra kaum dangu poe kapoe geus kaliwatan. Beak minggu kurunyung bulan. Harita teh geus aya kana sababaraha poena indung si Warji geringna leuwih parna. Dina hiji mangsa isuk keneh di luhur langit katembong bodas lir ibarat kapas katutup ku reuk panon poe kapaksa nyileunglem di satukangeun mega. Kawas nu teu wasa pikeun nyumorotkeun cahayana. Dangdaunan ngareluk tungkul bucis ku ibun jeung tiisna cai hujan. Indung hayam marurungkut di pipir imah bari ngasuh anakna. Hese rek kokoreh da puguh hujan teh teu eureun-eureun. Antukna ukur bisa nundutan bari ngadidengekeun sora anakna nuting caricit sasadu lapar. Tina kaayaan anu samodel kitu geus jadi kabiasaan. Samangsa-mangsa neut hudang si Warji sok tuluy ka cai mandi balik ti cai terus ka dapur ngadon si duru bari ngasur-ngasur seuneu ngadagoan sangu asak. Tapi harita mah teu kitu. Kusabab ti sabarang ambu Warji geringna leuwih parna geus sababaraha poe tara nyangu isuk-isuk lantaran teu aya sangueunana. Si Warji pohara ngarasa kalumaneunana nenjo dapurna cameok tiseun teh. Teu ngadenge-denge seng nyeng sreng kawasasari. Kusabab eta pok manehna nanya ka indungna. Ma teh lain rek ditakuring teh ka warung mah ijem meuli beas. Lain rek meuli. Arek nganjuk sugan dibere. Nah ma make nganjuk. Apan carek emak teh hade ka Cidajal menusuk unjak anjuk teh lain. Nya bener teh hade teh mah. Cek indungna bari ngalimbah. Tapi ayeuna mah kapaksa jalu sabab taya keur meulina. Keun bae mak. Tong unjak anjuk teuing. Tong ucrak eclok sangu nu kamari teh bae sepankeun deui mah. Keun bae haseum-haseum oge lumayan. Ih, sangu nu geus haseum masuk jadi kasakit ieu. Mending nganjuk bae beasna sabatok mah ka warung. Engke oge ari geus boga duit mah mau burung dibayar. Si Warji leos indit ka warung bari mawa boboko leutik keur wadah beas. Mitra kaum dangu, demi tukang warung anu rek dianjukan teh jalmana pohara cecalna jeung koret deui. Cadu kana tutulung tarapisan ibadah kapapada kaula. Anu diingetkeun ku manehna salilana ngantina perkara kauntungan bae.
Tapi sanajan Ambu Ijem sakitu cecelna, jelema teh teu buru ngrabul bae barang beuli ka manehanana. Lantaran ngawarungna taya musuh. Kawubuh sarewel bisa nyarita, bisa ngolo-ngolo nu barang beuli. Aslina mah urang Madiun. Geus lila ngumbara di dinya, kawin jeung urang dinya. Jabat ti kitu teh kuat sumpah deui. Upama daganganana aya nu nyebutkeun mahal teuing, manehna sok tara inggih sumpah daek madu cenah. Daek busung gitu, daek dibentar gelap, ieu teh pamelianana oge mahal gitu. Ambu Ijem ngaranna teh geus apaleun pisan kasakur nu sok ngalanggan barang beuli ka manehna. Komo ka Ambu Warji jeung Kasiwarji mah pohara lomana, bubuhan tatangga jeung sok remen tutah-titah deui. Sarijem ngaran panjang nama ngan sok di Ambu Ijem wae. Sanajan geus lila manehna aya di dinya, aya di Sunda. Tapi ari logat Jawana mah masih medok keneh. Bubuhan urang Madiun. Eta si Jalu kakara kaceung, cek Ambu Ijem ka Siwarji. Boya ka mana bae lu? Bet geus sababaraha poe teh tempong-tempong balanja ka dieu. Hi apan indung kuring teh gering. Atuh paingan. Boya geus sababaraha poe teh embul-embul datang. Mayar utang belanjaan ka dieu. Cek Ambu Ijem bari semu handel. Ari lu ayeuna ka dieu teh ditetah mayar hutang? Lain ditetah mayar hutang. Tapi ditetah nganjuk beasa batok. Piraku hayo bae. Empoy ari naurna can sapeser-peser acan mah piejal. Angke oge ari emah geus sager sarta geus bisa deui kuli moal burung dibayar. Moal empoy ya moal dibere nganjuk deui. Ari tacan ngalunasan hutang nu ti heula mah boten. Nah sabaraha hutang indung kuring teh? Sabaraha hutang indung kuring teh? Ih gede. Hutang beas 5 bengkol, hutang sambelen 2 sen, jadi 14 sen sapeser. Mitra kaum dangu. Siwarji ngahulang ngadenge omongan Ambu Ijem gitu teh. Dina hatena pohara ngeneseunana. Pedah kakarak oge boga hutang sakitu, geus teu dibere nganjuk deui, geus teu bisa minge, padahal cantang tuh teu dibayar. Bi cek Siwarji sanggeus ngahulang sakedeung. Atuh ari sieun teu dibayar mah. Iya baju kuring tandona yeuh. Baju tandona cek Ambu Ijem bari neuteup kana baju Siwarji. Baju kitu mah moal sabaraha hargana? Di mana lu menang baju kitu? Paparin juragan lurah kamari lungsuran Asep Onon. Beli bayar tuh bisa talennya. Cek Ambu Ijem. Lumayan sugan mesin agak siotun. Moal dijual. Kurang ada ngajual barang pamerek mah pamali. Mun ditarima ke tandon banyak ditandonkeun we. Bae rek ditandonkeun oge boya tapi lamun dina jero saminggu hutang nacan dibayar kene bae. Eta baju ka pemilik kombinya. Kitunya kitu. Tembal Siwarji. Kadiekeun atuh bobokona urang ngeusian beas. Pekeralaan bajuna. Siwarji tuluy ngalaan baju. Sok dibikeun ka tukang warung. Tapi ke urang sina diajaran heula ku si Utun. Ambu Ijem bari tuluy nyelukan anakna. Utun. Cing ieu ajaran baju. Si Utun nerojol ti dapur bari nyerengeh semua atoh. Naon mak? Baruk baju? Iya baju ajaran. Cek indungna.
Tuloy baju na ko si Utun diajaran. Olo, majeuna pisan, Mak. Tapi nahabat jiga baju Asep Onon. Ih, enya. Lungsuran Asep Onon dibikeun ka si Warji. Ku si Warji ditandonkeun keur mayar hutang beas ka urang. Cek indungna. Ah bohong, Mak. Pira ku teuing Asep Onon mere lungsuran ka si Warji. Mustahil. Mun rek mere oge ka kuring. Da kuring mah sobatna. Ah, teu nyaho teuing atuh. Boa menang maling ieu teh, Mak. Ngadenge kitu si Warji dina hatena sirikna teu ngajerit. Bawa ningkung ngenes ngadenge omongan si Utun kitu teh. Nah kabina-bina teuing si laing gahina ka dewek Utun. Cek si Warji bade nyusutan Cipanon. Atuh da nya. Pira ku bae Asep Onon barang bere ka si laing. Hahai. Cek si Utun bari seuri. Boyakeun bae masing-masing benang maling oge keun bae. Cek Ambu Ijem. Da urang mah narima tandon teh si Warji. Kumaha na mamang sapodo si Warji bae. Ngomongna kitu teh bade nyodorkeun boboko nu beunang ngeusian ku beas sabatok ka si Warji. Mitra kaum dangu. Sanggeus nampanan boboko si Warji tuluy balik sarta dina hatena pohara ngageremetna. Ngenes ku sabab dihina di ngaranan maling baju. Hajakal aing dicarek gelut. Cek dina hatena. Dalamun tacan diwarah ku aing mah eta umat teh moal waleh ngahina. Moal waleh ngagodakan hati aing. Paingan cek paribasa. Uyah mah tara tees kaluhur. Indungna nurus tunjung anakna oge pika sabaleun. Mitra teka catur di jalana. Barang si Warji datang ka imah, indungna kageteun pisan. Rehna si Warji awakna buligir jeung panonna rambisak. Kunaon si Ate Warji make corik. Jeung naha buligiran kitu. Iya, dikamanakeun baju sia. Ditandonkeun kana hutang. Cek si Warji bari dumareuda. Ditandonkeun teh. Ditandonkeun kumaha? Indungna semu heran. Lamun emak teu mayar hutang dina jero saminggu baju kuring rapur. Nah abong-abong kanu malarat. Pila kadar nganjuk beasa batok nembe kata dipercaya Gusti. Cek Ambu Warji bari bijilan Cipanon. Tapi nyadalah di kumaha da geus sakieu nya permilikan. Cenah bari nyusutan Cipanon ku tungtung bajuna. Mitra kaum dangu. Luang lumrahna barudak. Lamun aya kakeheul atawa katengeunah kababaturanana sok gancang bebeja kakolotna. Ngarah dipangmeunangkeun. Si Warji oge sakapeung mah nya kitu. Lamun aya kaambek teh sok bebeja ka indungna. Tapi ku indungna tara diwaro. Sumawona mun dipangmeunangkeun
Bet kalah si Warji sorangan nu dikelendeng jeung dinasehatan sangkan sabar jeung henteu ngandung hate. Kusabab eta ayeuna mah upama si Warji manggih ka teungeunna hate tara cacarita ka indungna. Sabab ceuk pipikiranana taya gunana mupulihkeun kagorengan batur kanu jadi indung. Dina hiji mangsa waktu si Warji keur ngalasuluh di kebon awi, Jol datang si Utun jeung baturna nu ngaran si Begu mawa katepel rek ngatepelan manuk. Barang si Utun nenjok ka si Warji pok baehna ngomong ngaharewos ka si Begu. Ku tuh teh Jo euy. Si bangsat baju teh keur ngalasuluh euy. Nah maling baju ti saha? Cek si Begu. Ih, pugu maling baju ti si Asep Onon. Malah bajuna oge dijual ka indung dewek. Nah geuning beuteung ditangkep. Is, meureun bae teh kanyahoan ku juragan lurah. Piraku euy. Budak sagede kitu geus wani maling baju. Dewek mah nya oge sok pulang paling can wani ari maling baju mah. Komo deui ieu maling ti juragan lurah. Ih, ari si lain. Bet make nyebut piraku. Lamun si Warji teh maok na ti mana barang hakana? Kana nganjuk geus taya nu percaya eta teh. Malah ka indung dewek ge geus gede hutangna. Tacan bisaeun mayar sape sargoeng acan. Eueuh. Atuh lamun kitu mah leuwih hade ku urang bae ayeuna pupulihkeun ka juragan lurah. Hayu. Sabab lamun diantep mantak deulieun. Hayu. Cenah. Nya hayu rek laporan ka juragan lurah. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinabaran sari tutup lawang sigotaka permios.